Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, meser endog 1 kilo. Mangga. Udah, siapa Ayo, Pik. Kopi. Salah ya, lagi beli naon tuh. Terus meser endog di aku indung. Anjir ya. Kosong shower, Pak. Kita kuno beli lognya. Anu, Naon? kopi dong. Naon? Angin ke kopi dong, mang hiji mah. Yuk, kopinya. Mah. Kalau mau lihat blog mah. Pesawat sih dulu nih. Nya, gir, mending aja kopi. Ini tas ngumpul lalga ya tas ngumpul mah. Terus gimana tuh? Tas si cai tas ngumpul ya. Oh, Seperti mana? Oh, ya orang. kemana tuh Ruru Santri? Cicing heula. Ada kerami mah yang urusan ada di situ. Ih, cicing heula Ruru Santri. Masuk wae kopi mah nya. Boga tuh juga tuh. Boga udah tah. Tah. juga tuh. Ayo mah di bawah dah we. Ah, nya udah ya. Tawe. Kalau gue nya. Kemayana kuno itu ya. Oh, siap. Siap ya. Terakhir lah. Terakhir biak ya. Mang mana dongna? Oh, ya. Sabar ayo dongna. Ada 50. Ini mahal-mahal tinggi dong 1 kilo. Kapan sarang tadi nu kopi 5? Anjing berak. Juga antep dipangmayarkeun aing kakak aing ketempuhan apa sejor ka dieu aing kakak mayar kopi bayar liuran. Oh, tah. Ya cek aing oge di Bantar Ujung mah rame. Sepuh. Biasa di dia rame ya lo. Nyawa aja mah. Ayo atuh orang ya. Jangan rajan. Lang ku aing dibayar duit mah. Kayaknya bukan duit kita teker mah ya. Anjing aya ku teu percaya ka Aing mah kurang percaya aing mah. Anjing, ku aing ye duit tah. Sok mana tuh da cik aing. Boga, Untung cik. Untung we can pesen tah. Aing geus. Pokokna mah harayang mana nih? Hayang ya. Geus bisa beraan Mang. 10 ribuan. Oh, besar opat Mang. Benar. 5. Sabaraan Mang? 50. Tuh. Ya Mang. Oh iya. Nuhun ya Mang. Nuhun. Ya. Jong-jong orang bacil semoga tuh. Benar. Pokokna mah mun pira kurang teh sekedar bacil. Ai uduhan teh geura sok bayangkeun. Sakurangna ya. Teu nah pokokna mah. Atuh. Cicing pokokna mah tanggung jawab urang sok dari ke urang nu meuli. Mereka mah. Tah, sedek harudut mah. Dinu bungkus urang mah lain Cik. sok. Oh iya tuh. Tah sok sabungkus sewang. Sok geus. Lupa duit. Oh, yang geus atuh ngahayu we teh mikiran teh duit. Pan eta nu di arudut teh duit Mang Beta eta teh. Tah, ieu angsulna tah. Sok. Anjing, duit aing ya teh. Apa teh tadi manggil urang? Ya suasana di dia ngeunaheun kieu nya. Aruna kieu ya, tiis kieu ya pareng ngabuburit. Oh nya lamun urang kerja teh mangge duit 1 miliar tah karena dibelikeun ka naon kira-kira. Urang marek meuli tanah cenah ka loba. Ai si mang rek meuli naon? Urang mah meuli sapi, meuli domba urang mah cenah ka loba. Nya ke di manangeun kanang ieu na, kanang sapina. Karek minjam ka sorangan tanah mah. Embung ke tanah urang bau tai sapi atuh. Sorangan masuk pelit karek emang pinjam mangge duit terus sombong gitu. Embung ke karang urang bau tai sapi embung terela urang mah. Nyaan sok dik anjing gini belaga pisan karek mangge duit terus sombong gitu anjing. Aing ya. Geus buka puasa ya. Keur bergadang makaning teu boga duit, teu boga wudu deh. Sanenan duit ieu. Ujung-ujung ka saya. Jika teh aya si Opik gitu sorangan we. Sugan boga duit ku aing cenah kawean gerak. Pik. Udah atuh sorangan we. Iya ke cicing. Duh, kamana tuh batur? Teuing atuh lah eueuh euy. Oh. Teuing misalnya datang meureun ka dieu. Ain tadi teh Mang Ade urang keur di ditu tuh aya nelpon kita nginjem duit cenah pangmelikeun keur meuli rokok. Wah, bener. Oh, sugan we boga cenah panginjemkeun ka si Opik da urang teh boga. Oh, aya 100 saya mah. Oh, da butuh ge 100 cenah pangmelikeun kopi jeung udud cenah ke Mang Adena ka dieu ke. Oh, aya 100 mah ieu. Oh, heula tuh karunya wayahna. Oh iya tuh, aya 100 mah. Tapi wayahna kudu digantiannya. Oh, nyangke Mang Adena ka dieu kapanan ke manehna keur di imah keneh. Oh, siap. Soknya. Oh, siap. Aing dek meuli heula rokoknya. Oh, siap. Dek dianterkeun lah ka Mang Ade ya. Oh, siap. Sok ke Mang Ade ka dieu. Oh, siap. Geuning wade euy. Aing meni kesel ngadadak ieu duit.
Ek balik. Kenapa, Pek? Iya kan cicing euy. Heeh. Kemana mantan, Pek? Ada eueuh ting kamarana. Eh, Ulang ek lagi duit. duit naon? Duit tadi Bang Beta cenah rek beli rokok cenah nginjem ka urang tadi. Iraha. Tadi. Ek nginjem cenah. Pokoknya teh mah. Wade cenah beli rokok cenah. Mantap, aing mah teh nita si Betai. Aing mah rokok boga. Ngopi geus di imah. Adi ge Aduh, kana rasa kumaha teh lain. ieu urang? Demi Allah aing mah teh nita unyam minjem duit ka si Betai. Ting aya lieu lah gitu si Beta teh kumaha ieu?